Urang mimitian heula ieu teh kusa salakai seperti biasa urang nyaitan heula seusehan anu geus garari. Soalna lamun teu hanyat kana bangku mah moal ka tepi ieu teh tak geuning geus turun we bari culang cileung ieu teh urang asupkeun heula we ka jero ieu teh urang sakalian tilepan. Anu kudu digosok mah urang kasisikeun heula, anu bisa ditilepan mah urang tilepan. Rarasaan mah ieu teh geus kaketeuyepan da geus lalaunan ngarah teu nyaring aya teh kungsi teh si lucu teh nyaring. Beki gede teh geuningnnya teu daek cicing, geuninganan muir we di imah teh ngiter we ngider geuninganan geus bisa leumpang makomo. Caritana ieu rek diecagkeun sakedeung kalah ka jejeretean tadi teh geuninganan emung tingali tu diecagkeun teh kalah ka ceuri, kalah ka jebi. Kapaksa we geus kieu mah urang bari lahunnya ieu teh, da lamun teu kitu mah moal angeus-angeus. Ari geus teu leulungu mah geuninganan daek ulin deui sorangan ieu teh indung ge bisa sasapu eta teh bari ngadangong dina panto bari nungguan caritana teh da sieun ditingakeun bangunna teh. Runtah ge geuning geus ngagarantung eta teh si amang-amang teh can nyokot teuing ka mana eta teh nyokotna teh da sok saelingna tara ngawaktu sok wayah kumaha we nyokotna teh. Matak aya geus